jelema moal diangkat jadi wali lamun teu bisa ngabedakeun hiji rububiyah jeung ubudiyah anggeus. Nomor kadua moal diangkat jadi wali kecuali nya bisa ngabedakeun antara basariyah jeung ruhaniyah. Kabeh wali teh geus bisa ngabedakeun kabeh. Artina ruhaniyah eta ruh teh jumeneng dina awak sakumaha jumenengna cai dina tangkal. Ruh eta di awak urang teh kos cai nu aya di tangkal, di mana bae ku urang ditoel aya caian. Roh ge kitu, cekel belah mana bae karasa ku urang. Toel tonjok kaluar getih di mana bae. Gitulah ruh. Nunya karena ruh sebab urusan Allah ruh mah. Tapi ku urang bisa digusar geser perasaan teh. Lamun urang kuari teh digeserkeun perasaan. Ngageser ke ngurusanana ngurusan basariyah bae ruhani teh diurus. Salilana urang hirup teh TK bae, bahkan teu TK-TK aja. Nilai menurut Allah. Sekolah SD, SMP, SMA, kuliah digawe kolot iraha ngurusan ruhanina. Sakadar ngurusan basari bae. Dahareun, inumeun, mata jangan sakadar kanikmatan dedeulean. Cili kanikmatan dedengean, irung nu diurusan teh kanikmatan aambean, sungut diurusan kanikmatan lalazatan ngeuneunahan, leungeun nu diurusan teh kanikmatan cecekelan bae. Kitu keneh ku ari ayeuna suku kanikmatan zahir bae. Di sakola dididik wadal kitu datang ka kuliah datang ka digawe paeh rugi. Salat mah salat tapi salat budaya. Teu pernah diurus ruhanina. Sedengkeun eta lamun paeh teh eta jasad dikubur ruhani nu menghadap ka Allah. Jasad bade dikubur di leuweung. Ngahiji jeung tanah jeung cacing ka dituna. Ruhani urang luka kalayangan ngahareup ka Gusti Allah. Sedengkeun ruhani henteu diurus, rugi ka bina-bina. Nah, iyalah mayoritas manusia teh seperti kos kitu. Sedangkan pal basariyah makhluk taklif, waruhaniyah makhluk tarif. Ieu basariyah zahir teh tempat taklif, ruhaniyah mah tempat tarif, ngawauhkeun diri ka Gusti Allah. Basariyah mahalul ubudiyah, ruhaniyah